Simkuring pun sabda isana kainisa nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna. Sejak kasanggajeun warta. Kecelakaan lalu lintas melibatkan angkutan umum parantos kajantenan deui. Kanyahong tina video nu diunggah ku akun Instagram Polres Garut muka tinggal pas aya bus Sumatera nabrak truk tangker. Kejadian ieu ngedadak jadi bahan obrolan di alam maya. Kejadian ini mimitian nalika supina dadak nabrak truk tangker. Dumasar informasi, kecelakaan eta dipikeun nyahong langsung dina Minggu 16 Juni 2018 sekitar jam 14 waktu Indonesia bagian Barat di Padang, Sumatera Barat. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dikecapkeun dugi ka dieu. 18 sekitar jam 14 waktu Indonesia bagian Barat di Padang, Sumatera Barat. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dikecapkeun dugi ka dieu. Simkuring sabda isana ka Indonesia sejarah ami mundur ami tungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.